Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia rahayu sagung dumadi kasadayana. Dina dinten ayeuna urang pedar lalakon dina judul Kasarad Lampah. Kumaha ieu jalana carita mangga urang bandungan ku salarea. Prung Sora jangkrik ngagerik mepais peuting anu simpe. Sakapeung ditempas sora cihcir nu mawa gimir. Jadi saksi gunem caturna Mang Walid jeung Bijenab. Kang, kumaha atuh kahirupan urang teh rek ieu wae? Panghina jeung panghina anu ku urang ditampa teh hampir unggal poe. Pedah ningali kahirupan urang sakieu eueuh kabogana meureun. Ceuk Bijenab bari cirembay. Nyi, kumaha atuh? Akang ge geus bingung yang hareupan ieu kahirupan. Geus puguh urang teh jalma teu boga. Tapi ari dihina wae mah da urang ge masih boga rasa. Nganjuk di warung geus eueuh nu mercaya. Pedah urang siga kieu ayana. Walon Mang Walid bari tungkul. Sugan atuh Kang, liar siga batur. Katanya kanu nyaho. Nyai mah asa geus teu kuat nyang hareupan hinaan jeung hinaan ti tetangga teh. Kamari ge balanja dengan sangu kurang 3.000 Gusti meni dikurangan balanjaan. Nya geus atuh ayeuna mah kieu wae nyi. Akang rek liar. Satungtung can hasil mah akang wayahna moal wakamulang. Mentat tempo sabulan mah keur bekel itu we emas warisan kolot akang jeujeuhkeun ku nyai sing mahi. Isukan akang rek niang. Ceuk Mang Walid bari ngoloyong ka kamar. Teu kungsi lila balik deui bari mawa kanjut undang. Tah nyai, ieu emas duka sakumaha sok jeujeuhkeun sabot akang miang balang siar. Muhun mangga Kang. Ceuk pamajikanana bari nampanan kanjut undang. Isukna Mang Walid geus sagedangdan bari mawa bekal sacukupna. Dijajab hiliwirna angin isuk jeung gupay katineung pamajikan katut dua anakna. Mang Walid miang sejak neang dunya anu jadi ubeureunana. Mang Walid leumpang kawetankeun es tuning nuturkeun indung suku. Aya kana samingguna Mang Walid kalunta-lunta bari jeung teu puguh anu dijugjug. Ngajaran neangan pagawean anu saluyu jeung kabisana. Keukeuh we dan teu meunang. Kacaturkeun hiji poe minggu kadua lalampahanna Mang Walid keur ngalungsar nahandapeun tangkal sisi jalan bari nahan rasa lapar. Teu kanyahoan ti mana jolna gigireun Mang Walid nyampak aya aki-aki make pakean rudin. Kunaon jang? Hayang beunghar maneh teh. Ceuk aki-aki eta bari seuri nembongkeun gugusi anu geus eueuh huntuan. Aki, terang ti mana mun kuring hayang beunghar? Ceuk Mang Walid semu heran. Kudu loba ngomong. Ngilu jeung dewek mun nya hayang beunghar mah. Ceuk eta aki-aki bari ngaleos laju Mang Walid nuturkeun satukangeunana. Edas, aki-aki teh gancang-gancang teuing leumpangna. Ki, leumpangna tong gancang teuing atuh, ripuh uing.
Cek Mang Walid bari ngareundag heula handapeun tangkal caringin. Ari boga kahayang mah pohokeun sagala rupana. Kaasup rasa capek. Cek eta aki-aki bari ngajewang leungeun Mang Walid. Ki, nah geuning urang teh jadi aya di leuweung kieu. Cek Mang Walid ngarasa kaget barang ningali sabudreunana pinuh ku tatangkalan jarangkung badak. Tong loba tatanya, apan sia hayang beunghar. Bosan hirup dina kamiskinan, bosan dihina batur. Menggeus, mun tong loba tatanya, sakedeung deui ge nepi. Cek eta aki-aki bari satengah ngagusur ka Mang Walid. Teu kungsi sapaparat jam si aki eureun. Aing ngan bisa ngandeukeun ka sia nepi ka dieu. Amprokan ku sia Ki Kuncen Gunung Sagara ieu. Cek eta aki-aki bari ngoloyong tuluy leus ngaleungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Mang Walid bati molok. Kamana ari si aki? Cek Mang Walid ngomong sorangan, laju neruskeun lalampahanana. Sanepina ka imah Kuncen Gunung Sagara, Mang Walid geuwat ditalek. Nah benar, niat ujang teh geus buleut. Sabab saumpama perjanjian geus dicap jempol getih, moal bisa dibatalkeun. Sok we ayeuna mah mikir-mikir heula, memeh neruskeun lampah. Cek Ki Kuncen ka Mang Walid. Tos buleud abdi mah Ki. Bosen hirup balangsak wae. Bosen hirup dihina wae batur. Abdi tos sanggup nanggung sagala resikona Ki. Walon Mang Walid bari tungkul. Nya ari kitu konamanan teu masalah. Ayeuna keneh ku aki maneh diantur. Hayu urang mangkat ayeuna. Cek Ki Kuncen bari jung cengkat mangkat ka kamarna. Teu kungsi lila kaluar deui bari mawa kantong kaneron. Hayu urang miang ayeuna mah. Cek Ki Kuncen bari ngoloyong kaluar dituturkeun ku Mang Walid. Dius Mang Walid katut Ki Kuncen mangkat, muruk katutugan Gunung Sagara. Aya kana sajamna duanana leumpang nikreuh mapai jalan satapak, anu beuki lila beuki nanjak. Nepi kanu jalan rada datar, reg Ki Kuncen eureun. Aki mah kan bisa ngantur nepi dieu. Sok teruskeun sorangan lalampahan maneh. Cek Ki Kuncen bari muka kanerona, laju ngaluarkeun parukuyan jeung menyan putih jeung susuguh sapuratina. Wai wajah monyet, bukakeun lawang kabeungharan. Sapuruluk menyan putih. Sakacak cai kabuyutan, sir lembutan, sir badagna, cincak koek, cinciripit, cicir diaradu. Parukuyan diduruk, peledug haseupna ngumbul kaluhur nembus dangdaunan. Kerenyem Ki Kuncen mapatkeun jangjawokan. Sok, ayeuna mah teruskeun lalampahan maneh. Lawang sakat geus dibuka ku aki. Ieu dahar ku maneh. Cek Ki Kuncen bari mikeun menyan putih sagede jempol leungeun. Muhun mangga Ki. Walon Mang Walid bari nampanan menyan putih, laju dihuapkeun bari pepereudeuyan. Saenggeus beres Ki Kuncen ngaleos ninggalkeun Mang Walid nu keur sorangan. Laksana aing jadi jelema beunghar teh ayeuna mah. Moal aya jelema nu wani ngahina deui ka aing. Cek Mang Walid bari cengkat, tuluy neruskeun deui lalampahanana saluyu jeung pituduh Ki Kuncen.
Mang Walid lempang katonggohkeun bari mawa 1 juta pangharepan anyar yen dina hiji mangsa manehna bakal jadi jelema jegud. Sagala aya tur dipika ajrih ku balerea. Keur anteng lempang bari ngumbar lamunan gorobas kaceleng. Aya makhluk nu ngagajleng ka hareupeun Mang Walid. Dedegna satungtung jalma ngan saawak-awakna pinuh ku bulu. Bangusna ngabusa, sihung rangeteng bari biwirna jebleh. Lebah bujurna kaciri buntut nu nongtot aya kana sajengkalna. Hei manusia, siarek naon datang jauh-jauh ka dieu? Ceuk eta makhluk bari jarata jerete laju gagaro kana awak jeung sirahna. Ningali aya nu ngajega hareupeunana, Mang Walid langsung mundur bari murungkut. Siarek kemana manusia? Kunaon mundur? Apanan sia teh hayang bonghar? Ceuk eta makhluk bari nyamperkeun ka Mang Walid. Muhun abdi hayang beunghar. Walon Mang Walid bari angger murungkut. Mun kitu tuturkeun aing. Ceuk eta makhluk laju lempangna rada ngorondang. Keur anteng lempang nuturkeun eta makhluk, satu kangen Mang Walid aya nu ngageroan. Bapak bade ka mana? Hayu uih, cing emut ka Eneng. Pak, hayu uih. Ceuk eta sora. Tekung silila kurunyung anakna Mang Walid anu sulung datang tina rungkun nu bala. Tuluy eta budak teh memetot leungeun Mang Walid. Pak, hayu uih, Neng ngantosan di bumi. Ceuk budak Mang Walid. Montong didenge. Apan sia hayang bonghar lin? Ceuk eta makhluk bari metot leungeun kenca Mang Walid. Leungeun katuhu Mang Walid dipuntangan ku budakna bari dibetot. Mang Walid pada ngagunyeng kuduaan. Orokaya tanaga eta makhluk leuwih gede tibatan anakna Mang Walid. Turudut budak nu keur nyekelan leungeun Mang Walid kagusur les leungit. Hayu, geuwat urang mangkat montong didenge nu itu mah. Eta manghalangan hungkul ka maneh. Ceuk eta makhluk bari nungtun Mang Walid. Laju Mang Walid jeung eta makhluk neruskeun deui lalampahanana. Can aya saparapat jam, kaceleng aya budak umuran 7 tahun ngajega ngahalangan jajaleunana. Bapak, rek ka mana? Hayu uih, Pak. Ceuk eta budak bari ngajewang leungeun Mang Walid. Tong sok pipilueun maneh teh Sujang. Ceuk Mang Walid bari ngepeskeun leungeunna. Bapak, sing inget ka Ujang jeung si Teteh di bumi. Bapak teh bade ka mana? Hayu Bapak geura uih. Ceuk eta budak bari ngarawel suku Mang Walid. Cekuk. Eta budak teh ditajong ku makhluk nu keur nungtun Mang Walid. Gorentel eta budakna Mang Walid teh ngagorentel. Laju ngiles leungitna teuing ka mana. Hayu, sapodeung deui urang nepi. Omat, sia ulah ngadenge jeung nuturkeun kana ngajak balik ka sia. Ceuk eta makhluk bari satengah ngagusur Mang Walid. Mang Walid teu lemek teu nyarek. Manehna nung tuyud we nuturkeun eta makhluk. Tuh, eleuh ku sia, kudu deui ge nepi. Ceuk eta makhluk bari nunjukkeun gapura anu kacida badagna. Ngan edas, eta gapura dihiasna lain ku ukiran jeung pahatan.
seperti kalobaan gapura di alam manusia, tapi kusarupaning bagian-bagian awak jalma, timimiti suku, leungeun jeung sirah jalma nu masih keneh nyurucud ngaluarkeun getih semu hideung. Ningali kitu Mang Walid ngabiri gidig, bari tuluy meungpeunan matana. Montong mangpeun sia teh Walid. Ceuk eta makhluk bari ngusap beungeut Mang Walid. Sabada diusap, Mang Walid ngarasa hemeng lantaran anu tadi katempona siga bagian anggota awak manusia teh robah jadi ukiran emas anu ngaboroh nyoy. Keur neuteup ukiran emas dina eta gapura, cilegedeg aya awewe nangtung ngahalangan deui di jalaneunana. Akang, nah gening akang teh kalah ka dieu. Hayu mulang Kang, sing nyaah ka si Neng jeung si Ujang. Ceuk eta awewe bari ngagabruk ka Mang Walid ngan henteu kebat lantaran makhluk nu mawa Mang Walid kaburu ngahalangan. Kang, sing emut ka Nyai jeung ka anak Akang. Akang. Ceuk eta awewe bari metot suku Mang Walid. Hampura Nyai, akang geus bosen hirup miskin. Akang geus bosen hirup dihina wae ku batur. Ayeuna geus waktuna akang nyugemakeun kulawarga. Walon Mang Walid bari ngagebeskeun sukuna. Les, eta awewe nu nyarupakeun pamajikanana Mang Walid teh ngaleungit. Blus, Mang Walid jeung eta makhluk teh asup ngaliwatan gapura. Breh katingali ku Mang Walid, sagara seuneu ngagubudag, ruhai beureum warnana nyeples getih jelema. Hayu gerak loncat maneh Walid. Ceuk eta makhluk bari metot leungeun Mang Walid. Embung ari kudu loncat kana seuneu anu sakitu ngagugudag mah. Ceuk Mang Walid bari mundur. Seuneu naon ari sia? Apaan eta teh sagara emas Walid? Kapan sia teh hayang beunghar? Ceuk eta makhluk bari ngusap deui beungeut Mang Walid. Dadak sagala eta lautan seuneu teh robah jadi lautan poin emas. Hayu loncat jeung aing. Ceuk eta makhluk bari nyeklan leungeun Mang Walid, laju luncat kana sagara poin emas. Sok, sia sila di dinya. Aing rek bebejah heula ka raja aing. Ceuk eta makhluk bari sila sinukut tunggal. Tekung silila gelebug angin ngagelebug tarik naker. Rieg jagat eunder. Aya naon sia Noman ngagero ka aing? Ceuk hiji sorak tanpa wujud. Ngabdi ngaulanun, nyandak jelema hayang beunghar. Ceuk eta makhluk. Alus. Sok tinggal milih hayang sakumaha dunya anu rek dibawana. Ceuk eta sorak tanpa wujud. Tekung silila di hareupeun Mang Walid nyampak aya 3 peti. Kalayan ukurana nu beda-beda. Timimiti peti nu leutik nepikeun kanu panggedena. Di sagigireun eta peti masing-masing aya domba hiji saluyu jeung ukuran eta peti. Ningali peti nu panggedena, Mang Walid geuwat nyampeurkeun bari tuluy ngarawuan koin emas. Montong wakan nu gede sia teh Walid. Nu leutik heula. Mun eta beak kakarek sia balik deui ka dieu. Ceuk eta makhluk bari ngagusur Mang Walid ka lebah peti nu leutik. Laju Mang Walid ngeusian eta peti nepikeun ka pinuhna. Tah, sia
ayeuna balik ti heula. Engke ku balad aing dianturkeun eta peti ka imah sia. Siapkeun kamar kosong di imah sia. Balad aing bakal nganturkeun ka kamar kosong. Umat, kudu dipoekan kamarna. Terus ulah aya nu ngaji, nu maca kalimat-kalimat muji ka pangaran sia. Kaharti? Ceuk eta makhluk bari giriwil ngarawu Mang Walid. Sadar-sadar Mang Walid geus aya hareupeun imahna. Mangsa wanci geus nepi ka janari leutik, laju Mang Walid ngetrokan panto imahna. Bray panto dibuka ku pamajikanana, gabrug Mang Walid digabrug ku pamajikanana. Akang, kamana wae atuh akang teh? Kumaha hasil usaha teh? Cek pamajikanna Mang Walid bari nangkep tuluy ngaguguk ceurik. Hasilnyi ayeuna mah urang moal dihina deui ku batur. Tong borok nganjuk, mun perlu mah beuli wae warung nu tara mere nganjuk ka urang teh. Cek Mang Walid bari males nangkep nyacapkeun ka sono. Mana atuh artosna Kang? Itu si Sujang gering panas tos 3 poe. Nyambat wae akang. Rek uubar ka mantri ge teu kaduga, da geus koredas teu boga duit saperak-perak acan Kang. Nginjem ka tetangga ge, Gusti di eueuh nu mere. Cek pamajikan Mang Walid ngalengis. Nya geus atuh ari kitu mah akang rek mandi heula, tah ieu bikeun cai ka si Sujang. Cek Mang Walid bari bikeun cai sabotol, laju manehna mangkat ka kamar mandi. Beres mandi, Mang Walid asup ka kamar tukang anu masih keneh kosong. Di lawang kamar Mang Walid nempo anak sulungna rek ka kamar mandi. Bapak, geningan tos uih. Cek anakna bari ngarontok tuluy nangkep. Nya geulis, eta rek ka mana wayah ieu? Bade ka jamban, Pak. Walon anakna bari ngaleupaskeun tangkepanana. Oh, nya sok atuh. Cek Mang Walid tuluy asup ka kamar kosong. Di kamar Mang Walid sila sinuku tunggal. Tekung silila rieg imahna ngarieg siga kulini. Blug. Hareupeun Mang Walid aya nu ngageblug ragrag. Tuluy aya sora tanpa wujud. Sok beuntakeun mata sia, tuluy hurungkeun lampu kamarna. Cek eta sora. Saenggeus kitu mah Mang Walid ngabeuntakeun panonna, laju ngahurungkeun lampu kamar. Di tengah-tengah kamar nyampak aya lalaki 2 urang keur ngagotong peti. Saawak-awak eta jelema teh pinuh ku bulu. Sok Walid, geura buka petina. Cek saurang. Gewat Mang Walid mukakeun peti. Breh teh jero peti pinuh ku koin emas. Mang Walid ceurinya kakak. Aing tulus jadi jelema beunghar deh. Cek Mang Walid bari ngarawu koin emas ngan henteu kebat sabab 2 jelema anu moal peti teh ngajarungkel. Panas! Urunkeun eta sora! Aing teu kuat! Panas! Ngadenge hawar-hawar ti kamar hareup, sora aya nu ngaji, disusul sora budak lalaki ngajerit di kamar tengah. Bapak, ujang rek aya nu mawa. Tulungan, Bapak. Cek bungsuna Mang Walid. Alah, anak aing kunaon kalah ngaji atuh, tengah peuting kieu. Cek Mang Walid balik tuluy muru ka kamar hareup. Neng, atosan heulanya ngaosna sakedap we. Cek Mang Walid bari ngetrokan kamar anakna, jep nu ngaji jempeh. Mang Walid gewat asup deui ka kamar tukang. Hampura eta anak kuring kalah ngaji. Cek Mang Walid bari mukakeun deui tutup peti. Barang gap kana koin emas, kadenge di kamar tengah anakna nu bungsu ngagorowok. Bapak, Mak, ujang tulungan. Ya ujang rek dibawa ku monyet gede. Cek suara anakna di jero kamar, tekung silila
kadenge deui sora anak sulungna ngaji. Krep. Tutup peti nutupan sorangan. Mang Walid dederegeng mukakeun tutup peti. Batan muka kalah tanagana anu beak. Bari rek hapranjuk Mang Walid ngajaran mukakeun deui tutup peti. Anger teu bisa dibuka. Laju manehna ka dapur nyokot linggis. Geus kapanggih blus asup di ka kamar. Tutup peti didongkel make linggis. Anger teu bisa kabuka. Percuma sia mukakeun tutup peti make naon wae oge Walid. Moal kabuka sia geus ngalanggar salah sahiji syarat nyaeta ulah aya nu ngaji imah sia. Ceuk hiji sora. Lajeng abdi kudu kumaha atuh? Ceuk Mang Walid siga nu peunggas harepan. Urunkeun ulah anak sia nu keur ngaji. Ngan beuki lila sora nu ngaji teh beuki tarik ngengkreng minuhan eta rohangan. Panas Walid, aing teu kuat. Ceuk dua jelema nu tadi ngagotong peti teh. Akang, ieu si Sujang kunaon? Gawat ka dieu Akang, gawat ka dieu. Ceuk pamajikan Mang Walid ngagorowok di jero kamar. Aing teu kuat Walid, aing rek balik deui. Ceuk eta jelema anu ngagotong peti, les eta dua jelema teh ngaleungit bareng jeung peti nu dibawana. Mang Walid ngajoprak teu walakaya, awakna leuleus lir kapuk ka ibunan. Teu lila ngong sora adzan subuh di masjid Patembalan. Imah Mang Walid jembling.